sigana ieu kaberangan. Odong-odong lila tadi di dagoan teh. Kajeun aya, rek ngantri bari pasasedek. Babaturan eueuh nu ngaliwat deui. Nah, meni asa rame kieu. Teu isuk, beurang, sore, beuting, pinuh ku roda dua nu antai-antayan. Deuk panas, hujan, gelam teh sok rame. Tambah ku nu daragel. Unpad. Halo? Di mana? Jadi kan kerja kelompok teh? Nya, halo. Jadi abi di jalan keneh, ieu keur dina ojek. Har, abi geus di lokasi ye. Aduh, tungguannya, hampura nungguan lila. Lain saukur jadi tempat ibadah. Kadang sok jadi tempat nu ngeunaheun jang kerja kelompok atawa rapat. Bari nangguban. Loba oge nu ngan saukur ririungan bari nga-wifi. Lamun hujan ge, ieu tempat paling ngeunah jang ieuhan. Tanjakan cinta. Aa inget deh. Harita harurang mineng duaan lempang ngaliwatan ieu tanjakan, papanasan, paduduaan bari nyesang, sarta patembal susurian. Hujanan oge pernah, sapayung duaan ku jaket Aa. Bari Neng teh muntang ke Aa sabab sieun tu soledad. Sigana mah ieu tanjakan teh saksi cinta kabeh jalma nu kabungbulengan cinta. Mata diaranam tanjakan cinta. Sanajan geus sababaraha balikan, angger we teu ngarti. Huruf nu aya dina buku kalah aroyak ge na panon nu sumber. Tapi dirasa mah cicing di dieu teh ngeunah jang niis. Mun pikiran pabeulit, mikiran tugas, papanitiaan, presentasi, latihan jeung rea sajabana. Mun buku bisa diajak ngawangkong, meureun geus beak sabab ku eusi curhatan hungkul. Halo, Waalaikumsalam mah.
Alhamdulillah, Neng di dia sehat mah. Mama oge sehat pan sareng bapak. Neng nembe bade tuang mah di kantin asrama. Iya nuju ngantri ayam geprek. Mama tos tuang. Mah, Neng sono ih ka mama. Yang uih, tapi tak cantiasa uih. Doakeun nya mah. Mek Neng kiat di dia. Udah cita-cita Neng. Mah, Nengnya kamu mah. Mohon mah. Sok mangga pareman we. Waalaikumsalam.